Ada baru yang amat dulu aing lah. Mas nyeran embeh resep teh kana murahnya di Haji Ata mahal jasa, di Haji Asaan mahal jasa, Haji Sangsang di sarua mahal lah aing. Kumaha ya aing isukan anak ekahan anak aing duitna cuma aya sakitu temuat kaditu lah. Sugaran bae di aya nu murah ieu be. Aing lah. Aing da diet. Udah lanjutin deh lah. Dih, si gentong minyak, tumben-tumbenan nya ada di dia. Gentong, udang sia. Tumben-tumbenan sia di dia. Sia marok. Nu nanya nu bener naon? Ye, sadeyekeun. Aing ka dieu neangan embe. Jangan anak aing akekahan, aing ka Imah Haji Sangsang, ka Imah Haji Sarman, ka Imah Haji Saan, marah hal jasa tambe. Oh, sia dengan embe. Heeh. Atuh plin, Masaro jualan, loba embena deui. Masaro. Heeh. Anu tukang gegetuk teh lain. Heeh. Emang nya boga embe? Loba nya mah. Murah-murah teh be dinya na. Geus, kayak kue anterkeun. Oh, gitu. Ya satu lah daripada aing puyeng tuh tadi neangan anu murah. Oh, sugan be di Masaro lebih murah be nanya. Heeh. Antar aing itu atuh nya. Ayolah. Yuk. Saya bener ya di Masaro bena marurah. Bener. Ih, bagus-bagus bena. Bagus. Oh, Anak terus. aing mah. Oh, Siapkan duit sia. terus? Yang komisi aing mah, menang bae. Ya saya budak komisi malu. Ku coba ungkap tabir ini antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu. Sungguhnya aku gila. Pak, si Ida ita baik nah nyalan ke mana? Oh, Idoy, kumaha kabar sia gering? Nih, sehat. Sini kerembe. Oh. Si yo loba embe mah yo deui. Oh, mana geremuk jalan be kos aing. Lah, embe aing mah gara remuk, saking gemukna geus dibarengaran ku aing hiji-hiji. Oh, ih barengaran kabeh ya. Geus. Aing garak nyaho mah non Masaro boga embe. Si abun teu katubunya nama ye. Cedak milih nu mana? Lagi minyak geraan. Dek milih nu mana? Bodong, aing ngomong beli embe asal meuli be kitu pan aing kudu nyahoan babat bobot bebetna eta embe. Geraan atuh, geus aing mau minta komisina bae geraan, aing dek ulin ke, dek mandi aing. Ih, sial deh sebudak parek ngantrep sakieu doang ge. Ampun aing mah. Bodong ya. Lu satu lah. Ih, we jasa. Anak lain mah. Oh, eta anak aing paling ganteng si Aro. Lagi meuli embe dipentang komisi. Aing ampun. Cedak milih nu mana ya? Udah heula atuh aing nempo heula. Tadi geus aya ngaranan kabeh ya. Geus. Ari eta nu leutik sa ngaranna eta? Ieu ngaranna si Unyil. Si Unyil. Oh. Tapi dagingna gede, si Unyil ge. Dagingna gede. Si Bisa Unyil. nyanyi tuh, nyana bisa naon? Mau bisa naon begitu? Bisa nyanyi. Wah, boh. Yo, iya bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Lagu naon itu biasanya nyanyi? Biasanya nyanyi, iya. Iwa peye. Wah. Iwa peye. Ari ieu nu gede sa ngaranna? Ngaranna si Baron. Si Baron. Oh, naon keahlian aja? Iya. Oh, bisa push up. Mau boh. Gue push up. Asa aing elenya. Oh, paling kan awakna bagus. Bagus bawahna, gagah. Gue asa kayak hebe jeung Masaro. Pos kieu wae. Aduh, di ngaranan aing mah. Oh, aya nu pos aing teh ieu ngaranna. Mak. Oh, aya kebeneran. Kamari karena kedengaran anu aing karena ngabubur. Anu mana? Anu iya. Tah. Wah, boh, eta. Boh, keren amat buk lagi buk cekmek, boh, cepak mekar. Atuh mah jore. Itu kan jore awet mah kos situ di sana panjang. Aduh, aing deui. Dai, kelar Ya dai. jasa. Ieu ngaranna Idoy. Idoy. Nu mah nu bagusan naon mah. Ayo ngomong-ngomong, si anak meuli apa moal? Capek yang tadi, si nanya malulu. Mas orang aneh. Ngaran lagi jelema dagang atuh tanya-tanya mah wajar.
Ari mau ditanya mah dagang getuk deui kos kamari tah, Mak. Aing mah. Lah sia mah doy sok haju bae pundung lalagaan aing mah doy. Haju sia nak beli nu mana ieu? Nak beli nu mana? Nah, kana resepnya satan kosia. Ini kan rada bule ya. Beradut ya tuh, iya. Rada bule. Murah doy, aing kasih mah. Yang langganan bae ya mah nya. Aing ka batur mah yang ngajualnya 2,5 juta. Oh. Kasih mah 7 juta. Abah. Wih doy, sia nak mana ih jadi? Tadi lah, aing akikah pakai kotok bedo loba lah. Mau pakai embe mahal jasa.